dina ajaran Sunda wiwitan mah Nabi Adam teh nalika terusir dari surga lungsurna teh di Banten. Mata pusatna kan Banten. Banten teras aya oge di Kuningan, Cigugur. Sunda wiwitan mah nu ngadirikeunana teh Pangeran Mad Rais. Nami aslina mah Muhammad Rais. Ngan nalika di pasantren babaturanana teh susah nyebutlah panjang teuing isna Mad Rais we kitu. Tetapi secara syariat, secara aturan Sunda wiwitan mah sanes Islam, Pak. Tapi engke nah ini aya mirip-mirip sareng Islam karena itu mah termasuk agama sinkretisme. Pami di Jawa aya kejawen gitu. Nah kalau Sunda wiwitan mah memadukan antara ajaran Islam dengan keyakinan orang Sunda purba. Mantap rada mirip gitu. Tapi bukan Islam, Pak. Mirip nu tadi gitu. Islam la ilaha illallah. Sunda wiwitan, nah pangeranna hiji, Sang Hyang Kersa. Ai Kersa teh itu sagala bisa. Jumlahna hiji, mantap disebutna Sang Hyang Jati Tunggal gitu. Ari urang teh asal ti mana? Saha luluhur urang. Luluhur urang teh Nabi Adam asalna ti surga. Ari agama karuhun urang Sunda naon? Islam. Dasaleresna mah Pangeran Muhammad Rais oge pan teh pasantrenan. Tapi kemudian beliau kreatif gitu, dicampur adukeun antara Islam dengan ajaran Sunda purba dan kebatinan. Enten we Sunda wiwitan. Jadi Sunda wiwitan mah kadienakeun dan neme aya tahun 1825. Mung di Kuningan engke Mad Rais teh dikucilkan, diapilainkeun, bukan dirangkul, didekati supaya kembali kepada Islam. Dijauhan. Tungtungna dicapluk ku Kristen mah makanya banyak orang Mad Rais mah ka Kristen lumpatna teh. Da kurang dijauhan gitu. Di Kuningan itu Cigugur ya. Jadi kembali ke yang tadi, ari urang karuhun teh saha? Nabi Adam. Karuhun urang mah. Yang kedua, ari agama karuhun urang. Anu diyakini pan ku urang Sunda wiwitan turunan di Banten, agama naon? Islam. Sanes Sunda wiwitan. Keur naon urang di dunia? Terus reka mana? Kan Islam mah sudah jelas. Jadi orang teh turunan saha, asal ti mana, nuju naon, reka mana kan? Itu mah aya jawabanna dina Islam. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena sudah mulai sekarang itu dimunculkan. Jadi orang Sunda teh kehilangan jati diri. Aya jati diri orang Sunda teh yang jadi pertanyaan itu, Pak. Makanya kita mesti mengembalikan jati diri Sunda. Kalau yang disebut dengan jati diri Sunda teh, orang Sunda kehilangan jati diri, kasundaan dina harti urang Sunda teh era lamun make bahasa Sunda. So ayeuna mah urang mumule deui bahasa Sunda teh tah dina palembah dinya mah panuju. Kalau mengembalikan jati diri Sunda itu satu bahasa, kedua karena budaya. Itu hayu urang dukung. Itu program KDM teh da dikitu deuk kieu ge pan eta teh hampir 60% pilihan warga Jawa Barat. Jadi mah terus Pak sejure muji karena isu sosial mah. Jadi tidak bisa memukul rata goreng kabeh gitu. Oke, tidak bisa memukul rata halus kabeh henteu. Jadi program-program gubernur ke depan yang bagus kita dukung. Tapi kalau mengutik-ngutik agama Islam, nah itu wajib kita lawan. Nah kemudian sekarang ini seringkali ritual-ritual kejahiliahan dikemas dengan nama budaya. Di urang aya Idul Fitri, aya Idul Adha, tadi Sunda wiwitan mah aya nu disebut upacara seren taun. Sami perayaan malam tahun baru gitulah. Janten urang mah punya slogan kuring Sunda tapi kuring Islam. Nah, kenapa? Leluhur kita karuhun urang Sunda teh Nabi Adam, agamana oge agama Islam. Ta eta jati diri urang Sunda nu hakiki mah eta.